cahaya ilahi Rabbani yaqzoh anu nyorot dina hate manehanana ke seluruh awakna payat kana bau hudang min naumil goplah ila hali dzikrid daim. Tata di nama sakadar kitu bae cara tadi salat fardu qobliyah ba'diyah zikir kuari naik tina sok aya poho di tengah-tengah antara salat jeung salat bab poho ka Gusti Allah antara eker gitu dan gitu isa kasare aya poho ka Gusti Allah kuari mah dieusian poho eta teh panyakit jauh ka Gusti Allah supaya zikir terus lantaran geus dibere modal nah zikir kieu napasna kieu selalu inget ka Gusti Allah kuari mah inget bae ka Gusti Allah geus bae terus zikir bae geus sadar diri beda jadi geus bisa ngabedakeun warid anu kadua ge antara zahir jeung antara batin hartina ke diberenya ieu mah awak sina teh roh urang jeung awak urang beda roh mah roh kadaharana lain zahir mah zahir kadaharana lain atur ku sia urusan roh nu mantak tah napasna asupkeun napas zikirna eta teh kan keur nyaritakeun masalah roh kuari roh teh geus terisi dicoba dina salat roh teh ngarasa nikmat rindu nyebut Allah teh rindu nyebut Al-Qur'an teh rindu nyebut bangsa-bangsa peribadahan teh rindu aya rindu roh teh hayang bae lapar sakumaha urang hayang nginum dahaga urang teh lapar sakumaha urang hayang dahar aya tak eta teh dahaga sarua roh ge jadi aya satu kenikmatan zikir teh ngeunaheun roh teh mulai kuari tina goplah sok poho ka Allah kuari dan waridul yaqzah payatan bau eling hudang min naumil goplah ila hali zikir daim kuari terus-terusan zikir lantaran aya ngeunah atuh mun teu ngeunah mah moal bisa dipaksakeun kos kitu teh moal bisa rumusan mah moal bisa jadi ngeunaheun biasa merenung muraqabah nginget-nginget Gusti Allah teh naon karesep urang zikir ngeunaheun jasa zikir ka Gusti Allah teh zikirna geus deuk mana la ilaha illallah ngeunaheun deuk la haula pokoknya inget ka Allah lah